Isuk cuma ngusip berat lah. Halus cuaca ya. Kan maneh gawe meureun. Nyata berat kosim geus keluar euy. Anjir. Nah, aya si Kosip. Pan kagarege kamari ieu teh. Abus gadag teh geus bijil deui wae maneh. Pugu kosim teu nyaman gawe di dinya teh berat euy. Teu nyaman kunaon? Manya geura kosimnya ditutah-titah kudu nuan ieu ini itu kaditu kadieu geura sok rada nyentak teu narima kosim mah berat. Kosim pan di imah ge ku kolot sorangan kita rada ditutah-titah anjir di memen-memen. Anak kesayangan mau iku batur. Anjing. Yo, sia teh montong gadag atuh sia teh. Ai moal dititah-titah mah muntong boga dunungan. Maneh berdikari atuh anjir menciptakan lapangan kerja aja guys ya. Cilepeung aing Kosim ya. Yang gadag teh moal dititah-titah aya ngomongkeun. Ternyata berat kosim ngalain teh hayang usaha sorangan teh tapi ayeuna teh cenanya kosim ngadenge cek bebah tadi ngadongeng keur hararese ayeuna teh usaha teh berat bayangkeun ku didinya ayeuna teh cenanya cek bebah teh tukang bubur ge dilarang keras berat tukang samak ayeuna gulung tikar cenah tukang kolor we berat ayeuna mah morosot Capak anjing sarwana aya jeung bebah mah teh. Sia nanya jeung ka bebah sagala atuh. Heeh anjing tukang cangcut oge aya nama anjir melorot. Parah juga sih. Aya wae ieu. Siluman tarantula. Loba leuneunan. Lain adi orang lur parupa we anjir. Karek bijil kemarin nih sekolah SMA. nya Sayang kawin anjir. kari dikawinkeun Nya ada doma anjir. Karek kawinkeun di gampang teh maneh. Ye. Lamun pamikiran geus mateng, ku orang dikawinkeun moal loba pipikiran atuh teh. atuh gampang can mateng mah kari dikarbit Anjing. Dikarbit cenah. Nya da anjir rek boyom cau nya. Meureun teu aduy adi aing atuh teh. Parah anjir ieu. Ampun teuing. tadi nama poe embung nyarekan jelema berat ngan aya bae pika pusingeun Saha dinu musingkeun? aceng tadi nelpon geus nyaho geura salah sambung eta make diangkat dasar tolol eta mah nu ngangkatna Tolol cenah. Ceng, da moal nyahoan atuh pan. Anu ditelepon ku Aceng moal nyahoan eta bahwa Aceng teh arek salah sambung ka manehna moal nyahoan. piraku atuh brad pan apa sorangan aceng mah nyekal Banjarsari tah nyekal terminal piraku teu apaleun Nya teu paduli teh. Ya, rek Aceng nyekel Banjarsari, nyekel terminalna, anjir nyekel pasarna, nyekel WC-na teu paduli teuing, da moal nyahoan atuh. Coba telepon lain video call atuh. Parah anjir ya si Aceng. Anjir. Please atuh saroceng. Naon dirempak-rempak teuing sirah teh atuh maneh teh. Yo. Niknak ieu. Hareudang nya si CS ududna. Poon anjir ngan beak itu euy duh. Sugan we si Gejol buru-buru datang. Keur nitah ka si Gejol. Datang euy. Pesanan datang. Stok liquid aman. Ya, senan aing. aya Siap. Ini gancang mana? weh atuh pembalap mah Pembalap anjir. Pemuda berbadan gelap meureun si ieu nya. heeh eta liquid Aing nitah ka maneh meuni eueuh nu bale Gejul. Piraku atuh ieu anjir jangan sian poon. Ampun teuing ku aing lamun ieu dieusikeun ka dieu meureun lain haseup nu bijilna Gejul. Meureun ngabarekbak aing jiga lauk.
Ampun teuing maneh. Anjir Anjir. sarua berat liquid bat. Liquid. Heeh, tapi lain jang ieu. Anjir aing mah anas nungguan aing geus beak pisan deui. Tinyu we ku maneh eta mah. Ulah tuh nuhun ai kitu mah. Ieu make cipanas teh make citiis euy. Make citiis. Nu kieu mah make citiis meujeuhna. Di ieu ning make es batu anjir. Make es batu sok. Tinyu maneh. Atuh ek minta abi ebah es batuna. Kabayang anjing. Kabayang segejo aja ninyu liquid anjing. Sok clean liquid anjir ditinyu kabayang anjing. Si eta ngabudah anjir lebok anjing. Ucreug gitu da anjing dititahna aing geus beak pisan ieu. Eta di beurang ka mana bibi deh? Aya di imah ih. Teu kadenge di eta tukang PLN gegedor. Kadenge kan ngahaja nyumput di kamar lah. Ngerah naon ai bibi? Yung rudet bolak-balik bae ka imah. Matak ge dibayar. Lamun geus dibayar moal bolak-balik ka imah atuh bi tukang PLN ge ai bibi. Lah yung bibi saumur-umur nyuhun hulu nu ieu. Asana sok mayar da. Apa. Maksudna kumaha nyuhun hulu nu ieu? Saumur-umur rek diganti. Moal ari simbaran bibi pae atuh diganti mah. Ah, Nya atuh teu kudu diomongkeun oge atuh meureun. Anjir. Nah, terus kumaha? teu lunas-lunas eta mayar listrik. Ini rudet. Nya bener cek urang mah mending ganti. Bibi ieu eta mastaka digentos enjing mah nya. Tas ruksak jigana ieu. Mastaka bibi mah. Bi, please atuh bi, mayar listrik mah da atuh heueuh ugal bulan. Saumur-umur moal lunas-lunas moal. Moal jiga anjir siga kiriditan Magicom nu aya polaan geuningan. Dibayaran lunas. Moal. Nuhun di. Jangan. Aing marudatna ieu aing ngobrol jeung si bibi. Ah, aya beja cenah si aja bawa ke rumah sakit. Nya bawa ku bapana tadi ke rumah sakit. Anakku naon di? Eta rek dioperasi daging jadi cenah. Lah wadul teu percaya bibi mah si aja budak keduli raham barang daek barang pelakna. Naon berang pelak naon? Eta daging jadi. Nying. Daging jadi mah henteu dipelak bi. Jadi sorangan. Henteu dipelak jiga cengek, jiga tomat, jiga terong henteu. Ya si aja itu daging jadi dina sukuna ayeuna teh rek dirabut ku dokter. Terus sama dirabut aya beutian yang kayak. Boy bah. Nya ada sampe. Ih parah anjir bi aing ya ampun teuing.